Assalamualaikum Wak. Sehat? Alhamdulillah. Ieu Wak, pamaksadan abi dongkap ka dieu teh hoyong serang terkait sejarah-sejarah sayang heula kumaha gitu kan, sejarah sayang heula teh nya ya sabenerna mah lain sayang heula. Oh, Sang Hyang Lawang da disebut sayang heula teh tangkal kai teh nyodor ka laut ka tangkal naon teh teh? anu teuing ai tangkal kai nama ngan tangkal kai we nyodor ka laut ka itu gelang ke mana-mana teh di dieu nyayangna teh Si heulang teh ya. gelang ke mana-mana teh nyayang nya disebut sayang heulang. Jadi lobahna nama tina Sang Hyang Lawang kasayang heulang teh beda. Aya tangkal kai nyolodor ka laut nu pada akhirna loba heulang gitu. Wah nya heulang ke mana-mana teh di dari nyayang disebut teh sayang heulang. Cikan abi bade naros ka aki perkawis tina hal-hal gaib gitu nya. Manawi aki kantos ngaraoskeun atau napi kumaha gitu nya. Makhluk wae gitu aya da Waktu dibawa ieu mah sasar di dieu nya anu di dieu we da deui wali anu aya di dieu aya teh. Ari teh lamun istilah ngimpi mah ngimpi gitu nya kan tapi dibereskeun urang teu sare deui di harita. Anu mawa ka itu teh. Dan teh naik gitu kana karangan wadinding teh. Jadi naik kayaknya teh. Wah teh jual sih ka jero disebutkeun imah tapi da mewah ala bata naon gitu. ya tidak beda Iya. Ya eta teh jadi mahanya bata naon mewah. Kan di jero eta sepi tapi barudak mah garuga deh. Di jero eta mah sepi tapi saya dibawa keluar pas dirinya teh barudak tararaji dibawa ke guru dan barudak kainya keluar wae mah dia udah pakai duaan dan hiji baju hijau hiji baju kuning si sosok awewe eta teh bagaimana eta? nah eta mah ngajajabkeun kok gua tadi dijajabkeun keluar teh ka dieu ngomplong jalan ka dieu turun ka itu jalan teh anu mah itu aya jalan teh dirinya ka dieu aya jalan itu mata mana itu rambut jembatan teh kali teh jalan tapi ka alah naon nah Karang Kukus tapi ka Karang Kukus teh kara ieu jalan itu impian mah Impian maksudnya alam yang apa ya mungkin wa abdi sareng ya barudak teh kan manawi gitu bade inkarnasikeun terkait makhluk-makhluk kantos wa ya lewat impianan manawi itu atas izin Allah rancangan abi gitu ya Kang Ganis manawi gitu biasa digambarkan lukisan Jawa ngasihkeun nya kantos di alam kuat gitu kan dan makhluk gaib wae di dieu insyaallah manawi izin Allah bisa diberi kelancaran kuat abdi maksud ngadamel konten ieu teh sanes maksud ngingsieunan ka wisatawan gitu nya terkait dengan hal-hal gaibna dina keterangan oge kan urang teh lebih tinggi derajatna tinggi jabatan dina makhluk itu tentunya terus kan wa bener yang kitu bae atuh pangintennya wa hatur nuhun atas informasina abi moal teh lami-lami panginten abi bade ka lokasi yang terkait bade kalukiskeun ya makhluk
insya Allah lah sinkronasi sareng terkait penjelasan kedua ya Pak. Atur nuhun Pak Rosna. Ya. Halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama kita di Wisata Mistik. Sekarang kita lagi di tempat wisata Sayang Heulang. Kita akan jalan-jalan sambil mengungkap sejarah-sejarah yang kita belum ketahui. Ya toh? Jadi pada ini nama kali-kali we gitu jalan ke Jalan-jalan ya gitu. Terus boy gitu. Heeh. Tapi kan masih kena berhubungan dengan goib gitu kan. Ya, mencari orang bisa mengungkap sejarah. Kan intinya kita apa? Sejarah-sejarah Sayang Heulang ke belakang-belakang. Ya. Jadi intinya gini teman-teman, kali ini kita akan wisata mata ya, melihat keindahan-keindahan yang ada di pantai Sayang Heulang, dan tidak lepas juga kita akan mengungkap terkait hal-hal yang berkaitan dengan goib, tentang sejarah-sejarah yang ada di Sayang Heulang dulunya seperti apa. Kita lanjut saja yuk teman-teman. Jalan-jalan malam ya toh. Ini kalau tahun-tahun kemarin belum ada bangunan-bangunan ini. Kalau sekarang sudah ada bangunan, bisa membuat kenyamanan buat para pengunjung. Ini juga kan dulu masih pasir, tapi sekarang udah ada trotoar. Ini rencananya nggak tahu tahun berapa jalan juga mau dibangun katanya, mau ada pelebaran jalan, dan mudah-mudahan segera terrealisasikan biar para pengunjung bisa lebih nyaman. Lesehan-lesehannya bagus tuh ya. Bisa rame sekali. Tadi naon tuh? Yuk, sini kan naonnya. Mana? Iya teh motor supaya entong tadi Untuk masuk masuk motor. lumayan cukup rame Sayang Heulang ayeuna ya. Ini lumayan jam seberapa ya? 10. Biasa nama kerja dibangun kieu mah wah ti iseun tadi. Seperti kampungnya itu tuh. Padahal mah itu kapal teh, perahu anu nelayannya. Nelayan. Iya we tong nama. Kita coba tanya pengunjung. Yang lagi duduk itu ya. Kita tanya-tanya Siap. seputar tentang Gimana gitu rasanya Ya. main ke Sayang Heulang gitu ya. Oke teman-teman, kita coba tanya langsung ke para pengunjung. Gimana sih, ada pengalaman tentang gaibnya atau tidak? Kita coba tanya langsung saja. Kan dia Assalamualaikum. Heru di mana? Di Basang. Terus suami sok anu tadi. Kami dua hari. Kumaha ayeuna asana ayeuna raoseun atau anu raoseun kapungkur kumaha? Oh, raoseun ayeuna rame tur ieu wisata. Terus dibangun deui ku para PPTD. Iya, kan abdi dari channel wisata mistik di daerah juga. Abdi teh bade naros selama amun ka Sayang Heulang kantos teu dina buatnya perjalanan, buat dina tempat-tempat di terbuka gitu ya, atau di mana gitu ya, pernah melihat sosok-sosok atau gitu. Soalnya kan Sayang Heulang itu dulunya ya Dulu sih. dulu, tapi sekarang mah udah rame gini. Pernah tuh ngalamin hal-hal tentang mistik, gangguan-gangguan di jalan atau di lokasi gitu? Kalau mau main di situ tuh ke mana? Ke
Kemana? Puncak cerita bis. Oh iya, kereta bis. bisnya. Itu emang Kalau gitu ya ngerasain gelap kan. iya Nggak rame seperti ngerasain gitu aura-aura. Tapi lebih ke melihat sosok nggak? tapi enggak. Oh enggak suka kok enggak. ya cuman merasai aura-aura ya. Ya oke ya, makasih. Ya, tapi kita bukan untuk bikin kontennya ini bukan untuk menakuti para pengunjung, tapi lebih gimana ya, lebih memberanikan diri lah gitu. Kita gak usah takut sama hal-hal yang begituan gitu kan di keterangan juga manusia lebih tinggi derajatnya ya daripada iya. Bisa tonton di YouTube channelnya bisa nanti. Oh, bisa Pak Isi. Tolong bantu di share ya. Ya nu nanya, ya yuk. Pak namanya. Oke teman-teman, kita ke lokasi yang dimana kita akan coba melukis di sana. Sebenarnya Kang Ganes udah duluan sih melakukan mediasi di sana terkait apa yang akan dilukis oleh beliau, makhluk-makhluk yang ada di sini. Kita coba ke sana samperin. Kita bakalan udah beres kan lah? Bakal Melakukan mediasi. bakal. Ya, kita langsung ya. Pesan sih buat para pengunjung wisata, sampahnya jangan di mana-mana, tolong pungut. Ini bukan apa-apa sih, bukan kita mengorek-ngorek kesalahan para pengunjung, tapi lebih menjaga gitu. Tapi di balik indahnya saya Heulang saat ini Jauh tetap lebih ya, bedanya. beda aura apa tempat yang Dulunya di sini nih. Men ngerasa naon men? ya lumayan Masih nih. kena tangkal baru gitu. Jadi hilangkan gitu nuansa alamnya tetap aya. Tapi hal-hal aura positifnya kan Insya Allah. Bagus sih, bagus kan mau bagaimanapun kita harus tetap berdampingan dengan hal-hal gaib. Bukan berarti kita harus takut tentang hal dengan hal gaib gitu. Ayo. kita lanjut. Oh, jadi enaknya makan di dekat jalan-jalan. Cocoknya ya, misalkan orang jalan-jalan ke tim, tahun. Nah, teman-teman, kita ini kan asli orang sini. Dulu waktu masih kecil kita suka nyari itu tuh. Nah, coba lihat. Kan itu karang. Di sana suka banyak kumbang. Suka nyari-nyari kumbang buat dijadiin mainan. Seru sih kalau waktu kecil kita main berenang di sini. Alhamdulillah saya Heulang lebih maju, mudah-mudahan Kedepannya lebih menarik. mana kan katanya itunya Dihanap. teman-teman, kita langsung tulis saja sih. Makhluk apa saja yang ada di sini. Kita samperin Kang Ganes. Punten nggak ada lami itu
barbecue lah abis teh di paling duduk kumaha aya naon kayak pengunjung Alhamdulillah iya. kamu sih sedikit bincang-bincang oge sih pengunjung kayak di dia kumaha sok alhamdulillah anjeunna iya sih cuman kumaha lebih ke wisata karena wisata gitu lah mudah-mudahan teman-teman kan di balik dahna tempat wisata eta aya tersimpan sedikit sejarah di dieu. ya Mudah-mudahan naon anu hasil naon atuh tirakat bunga akan kawasan alhamdulillah pikeun ngarealisasikeun naon anu panginten ke sinkronkeun dibadankeun sareng sesepuh aya naon di lingkungan ieu mudah-mudahan klop sareng naon wae anu bade direalisasikeun ku diri pribadi. Ya. Mudah-mudahan sing janten barokahan ka diri pribadi urang temennya gelarnya. Iya. Sampai betahkeun ieu Ademnya angin. iya. Nyaman gitu tah. Nyaman. Yuk langsung aja. tangan aji Naon? nyempakin kopi Iya, tuh.
nu dirasakeun. Ya memang nggak bisa ngomong apa-apa selama saya bikin konten. Ngeblur tinggali. realisasikeun anu dina ieu wewengkon utami nama hiji sosok wujud sepuh bodos ina bodas imamahna bodas sapertos para habaib para kaumah janggotna bodas kumis bodas sarba bodas cuman anu dilingkar ina beureuh kadina sapertos sarung sapertos santri margi beliau anu gaduh penginten wewengkon sang hyang lawang utamina karang-karang ieu pamit sama anu nya anu diceraskeun Punasum tadi nya bahwa dina ieu karangnya aya seperti satu nya mungkin ku secara batiniah beliau ya anu kantos pangitan ku beliau di terjunan nu kenging ilafat aya dina impenan nya panginten sawurna dina ieu pat sapertos keraton tah beliau anu ieu na hayang nanggebu Allahu alam pangintennya mudah-mudahan urang abdi baca aya Al-Fatihah urang kitu doa biasa sapertos biasa kaduana panginten di dieu pangersana dina wewengkon Sang Hyang Lawang Eyang Santakala wujud sareng rupina ngangeikat kana ieu ngangeikat hideung atau sepuh beliau ngangena acukna acuk hawuk sapertos pangsi abu nah gitu abu kan parantos bongkoki anjeunna teh tuang nya mohon nange tongkat eta ge sekedar sur pariposna info sareng batinnya nu diraoskeun wallahu alam da naon wae rupiah oge ciptaan pangeran diri pribadi abdi mung saukur nuntut hiji wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tetep tepati-pati Allah nyiptakeun sur Allah jin jeung manusia teh wal dinaon ibadah anu maha kawasa anu hijina deui pangeran abdi ngintenkeun sholawat patih mudah-mudahan jantenkeun hiji kalimah tenepi kabarokan ka diri pribadi abdi khususna abdi rada aboci abdi oge ngaraoskeun kumaha kitu nya selama abdi nya bikin konten gitunya sebelum-belumna ya ieu benten begina abot pisan nih nu karos ku abdi oge tadi di pangkal lokasina karang hiji anu dekat laut laut cuman sok nya amang area-area
Karangsodong anu di handapnya cuman area-area lokasi mah jadi subhanallah gelis Positifnya positif Iya, asik. betul. Alhamdulillah cuman beliau anu ngajagi upami dina ieu mah gelar ngajagi karaton teh aya cuman hiji deui mah wallahu alam saha namina cuman nya nu hiji deui mah teu biasa tak acan aya pangwidi gitu nya anjeunna kadah direalisasikeun gitu mung sekedar sosok sareng wujud jin anu nampakkeunna mangrupi putri anu geulis pertos kieu moal aya gitu nanti upami dibanding sareng anu di dunia gitu teuing ari geulis mata tetep we istri abi atau istri ayi ada acan ayi banyak sareng kagelar banyak wayahna we heula tapi subhanallah serius subhanallah wujud sosokna geulis subhanallah asli mudah-mudahan keun jantankeun hiji pelajaran dari urang sadayana bahwa di balik keindahan pantai Sayang Heulang wisata Sayang Heulang ieu aya menyimpan misteri. Nah, misteri sejarah mungkin biasa disebat situ sekarang ieu mah moal bisa dicek paribasana, moal bisa dipindah di kumaha-kumaha paling bisa dibentukkeun, direalisasikeun ku naon namina teh ku secara henteu ngaganggu karena tradisi atau nepi situs naon anu kapungkur di kapungkuran aya. Mudah-mudahan orang sadayana langkung ningkatkeun tiasa ningkatkeun keimanan ka Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video-video kelanjutan tetap di Wisata mistik. Jangan lupa di Like, comment, and subscribe. Biar kita semangat. yuk.